Waalaikumsalam. Kumaha? Badai laporan nih Pak RW keamanan di Daerah. nya mulnya nyata ayeuna teh seueur laporan Pak RT. Laporan. Pak RW punten Pak RW. Laporan naon, Pak? Abdi tos rek jabatan, Pak. Alif kami Nyobok, Pak. nah itu masih terang kami. Kan Bapak we nu rada sariwara. Kenapa, Bapak? Punten. Aya teh kapungkur ka mana? Nu jauh. Di Birahi. Mun. Luar kota. Aduh, dinas gitu. Mohon. Mohon. Langsung ditaikkan jabatan jantan. Tapi staf RW nya. Mohon. Tah kumaha ieu laporan warga kumaha ieu? Tah laporan warga tak kieu seueur aya nu laporan. Mohon Laporan selesai. Laporan selesai. Laporan can selesai. Kenapa di desa aya security baru di komplek ieu teh gitu. Sauna teh kamari ge aya laporan warga oge, Pak. Mohon kamari teh. Di RT seberapa, Pak? RT 4, RW. RW 3 gitu. Bisa kamu mau liar dong, Pak. Semua kamu mau liar, Pak. Kalau mudah kasih. Ya, Belah itu lelembutan geus kumpul aing nu lieur. Tapi pasukan. Tamun kumaha Teh? Laporan teh ibu-ibu kamari ka icalan ieu rancingan lebat saudara. Alah, siapa? Seueur eta hampir tiap hari. Kes sekedap dege dongkap ka dieu geura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mun. Pak Sekretaris Punten. laporan. Mangga. Bade laporan Lajeng abi. pali tipu. Gua lembut gini. Lelembutan. Di Kabaliun nih. Buat laporan. Betul geus karumpul lembutan aing hiper. Aya warga kieu. Kumaha Ibu? Abdi bade laporan Mohon. cangcut arara. Alah, Araya putang teh araya. alah. Bade rasa sampayan bade kaitan teh aya. Atuh aya ibu eta dilagar. Ibu teh kayak cadon nih teh. Cangcut arara. Eta di bulan teh hadap ibu. Di lagar. Abdi lawan dinten. Mana cangcut teh enu balik. Bu, punten berarti ada tengang ge. Teu. Atuh muru dulu, Bu. Saudara karung goni sore teh. Pak RW Pak Sekretaris teh pernah di Parios. Oh, Bu. Yes. Abi percantan ka Bapak, biasakan Bapak sok marios heula apa pami aya Abi keluarga. nyerahkeun ke Pak RW untuk pejabat. Beri parios mangga Pak RW. Pak kitu mah kernaon atuh Pak aya security di dieu. Mun abi teu wantur kalau gitu Bapak. Di Pak RW di saurana security. Bae dipanggil wae Pak RW. Oh, nya mun. Segera itu dah tumarosan Pak RW. Yo, anjeunna Iya, tadi di di sauran security. security. Ayo, orang teh gadus. Iya, seru kitu. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, punten Pak. Man boy. Saya. Sabar. Mangga Pak cari. Iya, eta calan iya lancingan dapat. Sareng hutang itu. Iya, hutang. Rancingan cangcut bisa babara dinten. Kieu cepena kieu. Eta saru Pak RW. Sanes Pak kieu. RW. Nah, kan Bapak keamanan di dia ya. Ya, Bapak sebagai apa? bagai Polri, bagai bangsat. Oh, ini Nah, bangsat. Ayam maling bangsat uang. Ya, ya warga laporan ke Abdi, Pak. Iya. Mun sopan bener teh di topi di Pak Sekretaris kawan, Kan Pak gimana, keamanan tinggal. Ya kintan-kintan Bapak uningan teu saha nu nyandakna eta, Pak? Kalau Dibalik nih. bagi apa itu? Disiplin Bapak keamanan. Kieu Dibalik Pak, dibalik. kieu bapana. Nonton. Diam. Banyak Pak RW minggu kadinya nya. Tak kumaha Pak ya, Pak? Kita Kieu saha ya. kieu ke Bapak Presiden. Bapak. Eta cain Pak RW, Pak menit wae. Cain Pak RW, Bapak terus kudak bangsat kumaha Pak? Haus. Haus Pak RW. Aduh.
Mantap bapak anak dia. RW punten Pak Ya mangke Mangga. siun Allah belaan tegas. kan kasih ke bapak presiden bener ya nak nya korupit masalah barang iya dan wah bangsat eta ditunggu anjing Tegas, Pak. cukup Pak. Cukup. Pak, Laporan ieu teh selesai. laporan abdi tewasa nyebat etana lebetannya Nya. naon lebetan namina teh Cangcut. Cangcut sareng kutang abi teh. Kehilangan cangcut jeung kutang kumaha atuh. Nya, Dan teman lancancut sensor varian jadi ku sia denge. kintan-kintan saha Pak ku bapak aya nu Aduh, di ieu teu Sapam teh biasa telu takin. iya nah Balapin batu. kan Kumaha atuh? ya beres udah kumaha kintan saha ieu Pak Gitu, anu eta, Pak. nyandakna gitu nu sok Kan- kukiringan di komplek gitu kan Pak. temen kan ente kau Ngopi lagi. Kumaha Pak kintan-kintan eta saha ieu kira-kira ayam bangsat ayam dimaling ayam koprok wah Tah, Pak punten. Abi sekalaku sekretaris si bade naroskeun. Tanggung jawab Bapak ngajaki komplek kumaha ieu teh pas sampai ka ilangan cangcut ieu. Abi warga ge. iya cacet dia Nya da mana naon Bapak teh? sekarang pisan Sanes itu ka Ngajaga anak cungcat. pajaga gitu Mohon. tah porokan Bapak da melan. Bapak jadi di pos wae Pak tara udah reader tara Tah. patroli gitu Pak iya Pak bapak we, abi warga ngiringan teu sawios. Mangga. Pas pak keamanan bulan itu ibu kaicalan eta lebetan lancingan. bagi macana Upami saur bapak mah kaicalan cangcut caran kutang. Nah, eta luas sih Pak Guru. Luas. Banter aja. ada tewak ada Heula bangsat. kade tewak poin Eta diperiksa. teleponan Bapak beli meriksa. Bangsat Bapak. tewak posisi tewak mas saya oi kintan-kintan bangsata saha Pak ieu di komplek urang ayeuna Pak warga jadi resah gitu bapak Mhm. bener pewe ban bapak pewe Ieu nya mah keamanan. tapi masana teh pokoknya laporan ke bapak gitu Laporan cangcut jeung kutang hilang. gandeng Eta ka mana Pak kinten-kinten Pak? kintan-kintan Mana segala eta? bisa cacat Bangsat teh saha? gandeng atuh cacut Ical Pak Mohon keamanan. ical, Pak. wajah makutun saya Pak keamanan pelan itu cangcut caran kutangna ical. hmm Ibu dibalik Pak ieu jadi Bapak nuju kamari ya nuju ngalamar damel ka komplek kumaha Pak eta Pak RW Pak RW laporan. Pohon deui. Pas kalamar ke Pak RW, Bapak. Oh, kamari mah mau jadi RT heula kamari mah. sampai diangkat Pak iya Bapak ngalamar lewat sana Pak Kia. gitu Pak ya apu Nuhun. ke bapak Pak Ewe kemana ke Barada ke Pak Ewe Tapoda Pak Ewe Bapak terus kumpul lembutan aja Bapak, pusing. Lagi pusing. bapak bapak Pak Ewe penserka perintah lagi bugis Cik kurang taroskeun, Pak. Cik kronologisna kumaha tadi? bugis Mana sanes sebut Kronologis. kronologis. Aduh bugis. Coba RW. Pak RW seuri saya. Bapak masan Pasatam. Tadi urang taroskeun lah. siap gas Pak Eno Kronologisna kumaha bisa ical teh nuju kumaha teh bisa ical teh sok. ya dia acara Iya, taroskeun ieu, Pak. Punten. Bu, mangga Bu. Ya. Apu aduh kode aja. Apa? Report kan gitu. Polisina Ya, ya. pada lapor lah ka dieu panginten mohon. Sok. Cik laporan mangga cik Sok. kronologisna mangga.
Abi teh ical sangcut. Kaya potong gop, begok kaya asyik. Amanan Kira-kira. itu. Siap, siap. Ayo non. Abi icalan sangcut jeung kutang. Lang kutang bayaran. Hutang. Eta mah hutang, Pak. Pak, Pak Ikan, abi ninggal warga mulai stres Pak. Ini Aduh. Iya, apu. Warga dari isu. Apu nasi kamu cancut sekapisan. Tama. Kehilangan. Isukan cancut aya cana pendek aya alaki. Tah, kita terus laporan. Kita nuku bapak dicurigai saha tah. Aya tuh kita. Kalau Dicurigai jeung bangsat cangcut teh saha? Sogun eta. Canak, Pak. Cik, canak Pak punten Canak tuh tos di bapak pelarian. punten. Mangga canak. Wah, Canak Pak. eta topi ka kantun, Pak. Ini tapi Kantun. Waduh. Waduh. Mana gue. Ayo. Dan ibu sing tenang ya. Waduh. Kedap deui ieu mah. ban Ayo. Ayo. Nah, gini. Ngeng posisi. Pasar. Bapak, udah pernah jangan kekerasan, Pak. Kan deh Pak ya. Tah, iya bahasa tah. Ada RT, Pak. Punten. Kumaha ya teh? Tah. Oh, Tah, iya bangsa tah. Oh, iya. Tah, iya. Iya. Udah anjing. Iya tah, bangsa tah. Cik taruh satu pas security. terus lah. Udah. Tong catat sekapisan. Barang bukti ya tetep Badoki. Amankeun. Aman. Oh iya, Pak, bangsa iya, Pak. Tah, iya bangsa tah. Tah. Jangan baju. Iya mah icalan, abi Kayaknya icalan. Pak orang taruh. Basayah bang di bangsat wae sih. taruh salah cik kumaha Iya non ya. Iya icalan, iya mah. Tong. Icalan naon, Pak? Icalan Dak. naon? Icalan. Anjing. iya mah. Yo. Ya Pak. Aduh. Wah lah, ya. Balik ke wae. Kieu gitu. Bos. Ya non ya. Butikan, ya non butikan. Itu Topi tah. Ya non ya. Taroskeun leres teh ieu. Leres salah, Canak taroskeun ieu apa? barang. Nyokot di bareng. Tanya nyokot canak ieu. Apa dia di maling kitu? Apa maling kitu? Halus gitu. itu maling ke dagang itu. Tong dagang baju sebalangan. Denge ku sia. Icalan naon, Pak? Icalan naon? Cepet heula atuh. Beuki deukeut ya, Pak. Mangga Pak security Pak keamanan. Dah, tapi kan Sok kumaha Pak security. Iya. Taruh salah. Por gande laporkan di polisi. Pak, ieu bangsa teh ieu, Pak. Ngitong. Teh bangsa teh ieu. Taya. Sok cik. Aduh. Saya di maling baju botika baju aing tepas. Itu maling itu. Iya. Gandeng tong di. Sebenarnya tong kidu. Memang eta mah. Iya, nu maling kehilangan sangcut jeung kutang. Dan kutang duit goblok si teh. Bu, Kutang. Bu. Bu, anu ical teh naon namanya teh? Sangcut sareng kutang. Anu sina ical teh sina. Sina mantep. betul ya Raplok Oh, Kopi alamin astagfirullahaladzim. Saya laporkan polisi. Suaranya polisi seperti apa? Khusus. Kau laporkan maling lain gitu. Lapor barbuk ieu naon isina ieu naon sih? Itu mah dagang. Isi ada icalan. Icalan tinggal. Cicing heula. Sangcut aing. tuh ayatnya tuh Oh bener berarti ieu bangsatna teh ieu Pak. Tewak Pak. Ayo. Pak ini Apa benar atau enggak Pak? Tewak ya Pak. Saya laporkan di polisi maling catat dibayarkan Tunai. tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.